Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Yunus ayat ke 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna, tuluy ngutus kami saur Allah. Ngutus naon pirang-pirang utusan. Mimba dihi tisa ba'dana Nabi Nuh anu dicarioskeun dina ayat 1 acana. Rasulan pirang-pirang utusan, pirang-pirang rasul. Sahabae anu diutus waktos harita pirang-pirang rasul nyaeta Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Su'aib jeung sajabana. Kasaha diutusna pirang-pirang rasul teh ila kaumihim ka kaum him itu jalma-jalma anu diutus, anu dikirim para rasul. Faja'uhum, mangka datang atawa nyebar hum itu para rasul ka jalma-jalma nu diutus waktos harita bil bayyinati kala nyana keterangan bayinat anu jelas. Pamakanu mangka teu bukti itu jalma-jalma anu dikirim utusan liyu minu kana yen iman kana naon nu dicandak ku para rasul. Bima kadzabu, bima tina perkara anu dicandak ku para rasul, kadzabu teu percaya ngabohongkeun bihi ka itu para rasul. Ka itu para rasul anu nyanak keterangan ti Allah. Min qablu kitu deui ti memehna, ti samemehna ge kitu bae sok ngadustakeun teu percaya ka rasul-rasul itu jalma-jalma jahiliyah. Kadzalika ari itu pisan nadba'u kami ngunci ala kulubi ka jalma-jalma kana hatena jalma-jalma mu'tadina anu manglampaui batas anu kaleulewihi. Summa tuluy ba'asna, kami ngirimkeun atawa ngutus kami mimba dihim ti sabadana him itu para rasul. Saatosna para rasul dikirim disebar ke mana-mana, tuluy Allah ngutus deui saha Musa, Nabi Musa, wa Haruna sareng Nabi Harun. Diutus ka saha Nabi Musa sareng Nabi Harun ila Fir'auna ka kaum Fir'aun, tegesna ka raja Fir'aun di Mesir waktu sarita. Di suku teh disebutna teh suku Gipti atawa muncek urang ayeuna Egyptian nyata Gipti. Wa malaihi jeung ka pemuka-pemukana pembesarna hi Fir'aun. Bi ayatina kalayan ieu Musa jeung Harun nyanak ayat-ayat ti kami, keterangan ti kami saur Allah. Fastakbaru, mangka tuluy takabur itu Fir'aun. Wa wakanu jeung bukti itu Fir'aun kaum mujrimin, kaum mujrimin anu mujrim anu berlimang dosa. Jadi Fir'aun mah teu narima sabab manehna ngaku dirina sebagai Tuhan. Nyata ana robbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Teu aya deui kitu kasombonganna Fir'aun. Palamma mangkas samangsa ja'ahum datang hum ka itu jalma-jalma tegesna Fir'aun jeung kaum Fir'aun al-haqqu kana kebenaran. Kebenaran ti mana sumberna? Min indina ti sisi kami saur Allah. Ngalangkungan Nabi Musa sareng Harun. Qalu nyararita itu kaum Fir'aun jeung para pemukana. Inna hadza sanyana ari ieu mah cenah sahirum mubin tangtuna sihir mubinu anu nyata. Jadi
nyebutna Fir'aun jeung bala tentarana ieu mah nu disana ku sama sihir da cenah lainna naon deui kitu panyangkana. Qala Nabi Musa ngajawab, Musa tegasna Kangjeng Nabi Musa nyarios, Atakuluna nah anjeun make nyarita kitu lil haqi karena memang ieu kebenaran ti Allah. Lama ja'akum di lama samang-samangsa ja'akum datang ke anjeun ieu kebenaran. Nah make nyebut sihir. Sihirun hada naha anjeun make nyebut sihir hada karena ieu kebenaran. Wala yuflihu jeung teu bakal menang keuntungan, teu menang bakal kabagjaan saha sahiruna ahli-ahli sihir. Jadi ahli sihir mah di mana wae ge pasti bakal cilaka dunia akhirat. Teu meunang dianggo sihir mah kanggo sadaya jami oge. Margi eta sihir nyilakakeun dunia, nyilakakeun akhirat. Moal meunang kauntungan nu puguh mah cilaka dunia akhirat. Mudah-mudahan urang sadaya ditebihkeun tina sihir. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.